sampurasun pamirsa dari asih ku pangeran tepang deui sareng pribados ngalangkungan acara Pani Ismanah dina kanal YouTube YKB nyaeta YKB Bahasa Sunda. Pamirsa sate acana urang ngawitan acara ieu urang nyuhunkeun naneda supados roh anu suci tiasa masihan hikmat marifat kanggo urang sadayana. Mangga Pangeran anu Maha Agung dina dangat ieu abdi dumuheus ka anjeun sejak nyuhunkeun mugia roh anu suci tiasa ngauban abdi tiasa nganyaangkeun hate abdi supados abdi terang naon anu dipikahoyong ku anjeun. Mangga Pangeran abdi siap ngadangukeun piwuruk anjeun. Amin. Pamirsa, Pani Ismanah dina danget ieu nyanak jejer kukuh pangkuh jeung gede wawanen dicandak tina Yehezkiel 2 ayatna anu ka-8 dugi ka pasalna anu ka-3 dugi ka anu ka-11. Atuh ayat luluguna dicandak tina Yehezkiel anu pasal nu ka-3 ayatna anu ka-8 anu kieu unggelna. Maneh rek dijieun lir batu karang anu tagen sarta teas cara inten. Jadi ulah salempang ku eta nu balangka warah teh. Pamirsa, mingpin ka arah anu langkung sae teh henteu gampang. Namung oge sanes teu tiasa. Parobahan anu hese dilakukeun di lingkungan anu balangka warah teu daek dirarobah. Kusabab cara pandang oge sikap anu kedah dirobah total. Hal eta teh ngabutuhkeun kaleahan oge kapengpuhan hate urang. Dina aosan danget ieu Nabi Yehezkiel ngalaman hal eta di mana anjeunna kedah nyang hareupan kaumna sorangan oge dulur-dulurna anu balangka warah. Maranehna teu daek menta dihampura. Maranehna apal kana bebeneran tapi teu dilakukeun. Eta teh kaayaan bangsa atanapi kaum Israel anu hirup di daerah pamijeunan. Gusti ngutus Nabi Yehezkiel kanggo ngubah bangsa Israel eta di dinya. Gusti ngalahir ka Nabi Yehezkiel yen manehna kudu negerkeun hate oge tagen hartosna Yehezkiel kedah janten pejoang anu pengkuh henteu penggas hareupan supaya bisa ngamenangkeun kaumna sorangan. Para wargi hiji pamingpin dina nyang hareupan kahirupan ieu pasti mendakan jalmi-jalmi anu hese nampi jeung ngalakukeun parobahan oge nu teu ngajunjung bebeneran. Manehna kedah kiat ulah eleh ku hal anu teu leres. Situasi eta teh hiji tantangan supados naon? Supados urang langkung kiat. Hiji pamingpin anu kiat teh nyaeta anu kukuh pengkuh sareng ageng wawanen merjuangkeun parobahan ku pinuh ku kanyaah. Mangga pamirsa urang ngadeuheus ka Pangeran. Nun Pangeran hatur nuhun. Salaresna abdi-abdi sadanya ieu teh nyaeta hiji pamingpin. Mimpin diri sorangan supados tiasa ngarubah kabiasaan anu henteu payus anu henteu sapagodo sareng pangersa anjeun dugi ka kamanah ku anjeun. Teu aya anu henteu mungkin dipayuneun anjeun sagalana wae mungkin tiasa diobah. Kukituna auban abdi sadayana supados abdi tiasa
pangku tiasa tagen tiasa mayuna naon wae kujalaran nyanggakeun sadaya-daya kapangersa anjeun ngutamakeun anjeun dina sagala rupina. Atur nuhun Pangeran. Amin. Mung sakitu pamirsa anu tiasa didugikeun dina paniis manah dina danget ieu, pamugi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap di komen, like, subscribe supanten tiasa janten jalan kanggo nyalabarkeun iman atanapi Injil kasalametan kanggo nu sanesna. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.